muda orang Sunda nuar tangkal cawo nung sarara saklina tangkal bari jeung langsung digoreng jeung didahar langsung di tempat. Adanya ari awewe mangan dicilekan weh pok cawo ara rasak weh tapi ari dialah henteu. Udah ari tangkal cauna teh ditikeun sagede kabo. Dena teh we nya aya mamang nu telak-teluk pipireun imah nya kasempetan bae ku mama muda dititah nuar cau. Mate amanya di akalan kumacara nante muraga jungkrang cingoreng teh nyawa-nyawa sa di jungkrang dulu lah inga mangkaning tangkalna segede naon boah rarese aing nyokot lagi potong dua heula da teu harareang teuing mama muda kudu ngagugusur tangkal cauna sagede kieu ieu tinggal sapotong geum diripuheun budak gidig lah mama muda caritana marek neangkeun potongan deui nya Gusti budak ya mama muda uging ini langsung beku mamang mama muda mah di unboxing jo waduh aing sabab teh amanya geus nungtut aya nu ara rasakan alah ku mama muda di akalan kumacara dalam kagoreng ayeuna keneh. Langkah pertama nu kudu ku mama muda disiapkeun teh nyaeta si adonan taringuna heula nya dulur. Biar apa coba? Ya biarin. Dikocek we ku mama muda bari jeung dikoes we. Da bae rata meureunnan lamun tarigu masih kena ngagulun tuh ngapeledu budak. Pangeuna teuing nya henteu kudu teh mah kudu peupeuyeum mah heula lila. Lain masuk teu kararuatnya mama muda mah jelema sok teu sabaran dulu. Teh lur rupaan cau nu rupana buadag oge nya ada dina rasana mah hasem tapi katulungan kene lah entah asem-asem teuing cara kelek maneh. Loh hampura lurnya ari bibir mama muda memang sok rada lesang siga minyak purati soleda teh pagawean teh. Lanjut teh mah gojojos we alah sia barudak kuning geus dina tungtung letah ieu rarasaan si goreng cau teh. Wah ngunah pokona namanya hirup di lembur mantok kudu teuing sagala dibelian teh amanya ayeuna keurna hayang goreng cau tinggal nuang. Nah teh mah pingkeun hayang goreng sampe teh amanya keur melak sing tenang bae nya. Deui nya barudak ayeuna sing subujan nya. Lapar wae si peuji teh nya hawana teh bari jeung teu boga duit memang hawana lapar wae. Nah teh mah mararane nu kira-kirana hayang nyaneut dararapang kade ka rumah mama muda loba saneuteun mana janu batur-batur ge. Terus mah baca sorangan laju teh mama muda barang akan sorangan rek dibawa ku mama muda ka hareup teu loba nanarungua badagna alusna hayu arwi.